Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abdi di dieu rek nyaritakeun tentang bawang berem sareng bawang bodas. Di desa Dadapan aya saurang randa sarta dua anakna. Randa eta ngaranna Mbok Rondo sarta dua anakna ngaranna bawang berem anak kandungna, sedangkan anak terena ngaranna bawang bodas. Mbok Rondo telaku hade ka bawang bodas, manehna nganyaah ka bawang berem. Hiji poe bawang bodas dititah indungna nyeuseuh pakaian karembong nyeuseuh pakaian indungna sarta bawang berem. Mung sabot keur nyeuseuh karembong indungna palit ka bawa arus walungan. Bawang bodas sieun balik ka imah alatan abis dicarekan. Sabot manehna balik tanpa bawa karembong indungna ambak sarta manehna ngahukumkeunana henteu kaci balik samemeh karembong eta papanggih. Bawang bora baleuma anu keur nyeuseuh. Aya nu ngomong yen karembong eta dicandak ku Nini Buto Ijo. Konon cenah Nini Buto Ijo teh jahat. Mung bawang bodas henteu paduli manehna tetep baris indit ka imah Nini Buto Ijo. Sabot geus nepi ka imah Nini Buto Ijo, bawang bodas ngetok panto imahna Nini Buto Ijo. Teras Nini Buto Ijo teh mecenghul. Terus bawang bodas naros, "Non leres nih karembong kuring aya di Nini." "Leres," jawab Nini. Namun naon kuring kaci nyokot karembong kuring ni bawang bodas naros. "Kaci asalkan manehna kudu mantuan kuring masak sarta sejen-sejen, sarta manehna kudu nginep," walor Nini Buto Ijo. Pamustunganana bawang bodas sapuh manehna baris mondok. Sabot manehna baris masak manehna nempo pakakas masakna nyaeta tulang manusia. Mung manehna henteu sieun anu penting manehna bisa menangkeun karembong indungna. Sabot bawang bodas geus mondok sawatara poe manehna kaci balik. Mung manehna kudu milih labu badag atawa leutik. Manehna milih anu leutik. Sabot nepi ka imah labu eta dibelah, sabot dibelah eusina nyaeta perhiasan sarta bawang berem iri. Pamustunganana manehna nuturkeun bawang bodas. Mung manehna ngahaja ngagubrakeun karembongna sarta manehna oge dititah masak. Sarta pamustunganana manehna oge milah labu anu badag. Sabot dibelah di imah eusina nyaeta ular. Indungna sarta bawang berem lumpat sieun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.